Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bili dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Aceng harita keneh gancang nungtun leungeun ojo ka nu rada nyingkur. Ojo nurut we dituntun kitu ku Aceng teh. Aceng terus ngomong ka Ojo, tong kemana wae atuh nyarita teh bisi aya cak-cak bodas jeung deui nu sanyana mah kuring teh turumasa geus mateni mandor Barnas. Cing ayeuna mah geura jawab nu bener pananya kuring tadi. Enya anjeun teh Ojo, tanya Aceng geus rada tenang mah pikiranana. Ojo terus nembalan, enya kuring Ojo. Jadi lamun kitu mah tidinya teh bener Acengnya, tanya Ojo malik nanya. Aceng kur seuri meusan basa ditanya ku Ojo kitu teh. Aceng gancang ungguk terus nembalan, nya kuring Aceng. Kunaon atuh geuning anjeun teh meuni kawas nu reuwas nampa beungeut kuring, tanya Aceng. Cilaka 12 lamun kitu mah kuring teh. Lepas tina sungut singa asup kana sungut buaya, tembal Ojo bari undur-unduran rek lumpat. Bareng Ojo rek lumpat pisan karawek leungeun Ojo ditewak ku Aceng. Kelanan, nah anjeun bet nyarita kitu, tanya Aceng. Nyapana entan nyapananan nyapanan didinya teh jelas-jelas geus mateni mandor Barnas. Kuring nepo pisan basa didinya nawekeun pesa bolati kana beteng mandor Barnas. Ojo, oh gitu, jadi anjeun nempoyeun kuring bener mateni mandor Barnas. Bener eta lain kalangan anjeun hunggul sebab kuring mah teu rumah sageus mateni. Cek Aceng, sing damai kuring nempo pisan eta kajadian anjeun teh tangtuna oge kabur ti tahanan sebab kuring kungsi ngadenge anjeun di caraku nu berwajib saacan kuring ninggalkeun anca borongan alatan panggih jeung si Obar. Cek Ojo, oh gitu eta teh. Memang bener kuring ditahan di kantor hukum berwajib, tapi lain hartina kuring ngaku salah. Kuring sebenarnya teh ngarti bisa keluar di tahanan. Disebut kabur bisa oge meureun sanajan kuring teu rumasa kabur. Cek Aceng mere keterangan. Ojo unggul ka Aceng pok nanya deui ka Ojo. Kehalanya saha atuh si Obar teh eta geuning anjeun bet kabengbat si Obar nepi ka wani ninggalkeun hanca pagewean. Cek Aceng, si Obar teh tetangga kuring lembur. Si Obar ngajakan kuring tepungan kuncen Gunung Kideng. Si Obar hayang diantar munjung meneh ngajangjikeun rek mere buruh nu gede lamun hasil pamaksudanana. Pamaksudanan si Obar tina kanan harita teh manehna mere duit sagembolan ke kuring. Seterusnya si Obar indit ke kota sedang kuring mate terus balik ke lembur. Di lembur kuring aya nu ngabejaan yen lamun dibere duit kuno munjung eta hartina ditumbalkeun. Kuring bingung kebenaran keur kitu aya nu nagih hutang ka indung kuring. Nu nagih hutang teh si Gacor anak buah si Codet nu ngawasa di pasar. Duit nu sagembolan sakalian deui we dibikeun ka kabeh
keur mayar hutang kasih gacor di embohanku dahareun pamahanan ti si obar si gacor atoheun ka cida asa dibayar ku duit sagebolan teh si gacor terus indit pari nuhun-nuhunan esuk teh si gacor ngawejakeun maot tepepu si codet ka cida ambekna pas si gacor maot sabada narima duit jeung dahareun ti kuring si codet tuluy ngontrol ka kuring banget kusieun terus we ka kaburan tuk ketika panggih jeung didinya cek ojo bari melong ka Aceng baru kitu dongengna teh jadi anjeun teh ayeuna keur diudag-udag ku si codet tanya Aceng nya kitu pisan tebal ojo aya tu urang neangan pangumpatan ari kitu mah sebab kuring ge kungsi dipepet ku si codet teh cek Aceng barang jeung kitu teu puguh jol kadenge aya nu seuri ngagakak si horeng si codet nu seuri ngagakak teh puguh we atuh Aceng jeung ojo meuni sarua ngarasa soak pas nempo aya si codet tidinya teh si codet sing horeng geuning datangna ka tempat Aceng jeung ojo nu keur nyumput teh henteu sorangan tapi dibaturan ku tilu anak buahna sanggeus kitu mah harita keneh si codet terus neta ka tilu anak buahna sangkan ngepung ojo jeung Aceng benar euy gini si ojo teh paturna jalma teu boga cedok gancang tewa kata dua jalma teh sekalian orang warah teman diantep mah cek si codet bari tunjuk tilu anak buah si codet tinggal bakeun micen waktu tilunana langsung ngepung Aceng jeung ojo hiap anak buah si codet nu sirahna botak narajang ka Aceng sedeng nu duaan deui mah terus wae ngahurup ojo Aceng puguh we soak pas ditarajang ku si botak teh sabab si botak tetela tarajang na bari nyebutkeun bedog segala berat cong bedog nurih dada Aceng kuak Aceng ngguak sebab dadana karsa perih nampo Aceng ngguak si botak mendo pendarajangna hiuk bedog si botak hiuk rek narah sirah Aceng meuni calangap bakat kureuwas basa serah narek dihanca bedog si botak tapi dina kayan kitu teu puguh suku katuh Aceng jol ngalayang terus kajejak piti si botak jebrot solontod si botak turuntot sabab leungit keseimbanganna teuing kumaha mimitina dina dari Aceng jol nyampak kekuatan tenaga jero nurungkah hiup doa cepet tenggelan lengan jeung tojokan suku Aceng nyayang pisan kana awak jeung sirah si botak sapada harita si botak kajurah roh teu hudang deui nampo ojo keur dihurup kuduaan Aceng rikat loncat mantuan ojo dina waktu nu teu lila dua lawan ojo sarua kajurah roh teu harudang deui kekuatan ngayonan jurus-jurus aheng nu digunakeun ku Aceng si codet tempat tilu anak buahna teu mangga kuliah dihanca ku Aceng si codet tuluy wae nyamperkeun ka Aceng hok nyarita si eta naras pesangka geuning sia teh boga kabisa tapi tong samba kami aya ayeuna keneh nya sia bakal dicabut ku dewek cek si codet bari sebut wae narajang ka Aceng suku jeung leungeun Aceng kawas aya nu ngagerakeun harita keneh nada panarajang si codet Aceng jeung si codet tungtungna tarung patunggalan tarungna Aceng jeung si codet pohara matak silau menempo sabab dua kekuatan jeung kehebatan ilmu pangawaruh Aceng jeung si codet tatarung teh tampona ukur gulungan angin jeung cahaya nu ngaguruh tur matak serap tapi teu lila ti harita kadenge si codet ngaguak tuluy
rubuh parejeng mandi getih nampo si codet rubuh gitu mah anak po si codet petiluan tuluy ngegotung si codet tinggrek dibawa kemana barunya gitu coba kadang suara nu keprok mani rame si horeng gening taruna si codet ceng aceng teh loba nu lalajo nu keprok teh ruguan ku ojo hidup aceng cek ojo diturutan ku nu lainna hidup aceng si jago anyar cek nu keprok dari surak sabab jelema-jelema nu harita ngariung aceng sengges ketemu teu pupuh jol ngudupruk we awakna ketempom koprot ku kesang aceng istighfar aceng harita kene tuluy diriung ku jalma-jalma nu tadi keprok karprok dipipin ku ojo di antara jalma nu nyamperkeun ka aceng teu saeutik nu merecai naik cai mineral di botolan malah aya oge nu mere nasi remas aceng mah kalahkah ngahulang wae bari garo-garo teu atel